Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya urang ngadongeng, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jajara carios si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan emang nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satia manco kana dongeng emang di mana wae ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinaran batin dilalancarkeun sagala pinanya. Salamina aya dina panang tayungna Allah Subhanahu wa taala. Tong hilap irojong ditaroelan tombol subscribe-nya. Mangga nganuhunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra, supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kapadayun sadayana. Si Endul basa geus nempo si kaling namru geus teu walakaya bari jeung dina kayaan teh inget di bumi alam. Panasaran maneh teh nyampeurkeun, laju we dipariksa bener we cenah eta si kaling teh geus kapiuhan di wae. Salamet. Ieu si kaling teh geus ngajajar bari jeung dina kayaan teh inget di bumi alam. Pang-pang aing kudu sagang cana balik ieu. Alah bisi kaburu lilir di cilaka. Cek si Endul kuragi we mah nama lajun narekel naek kagawir. Sanajan awakna gede oge maksakeun maneh atuh. Antuk nama kiwari geus aya di luhur. Geus kitu perang-pang we lumpat balik deui ka paguron atawa ka padepokan. Caturkeun di padepokan. Sakabeh dulur sapagurona si Endul teh keur nungguan cenah si Endul teh kumaha nasibna. Sapada nekat nulungan maranehanan. Malang jeung hariwang inggis cenah si Endul teh dipateni we ku eta anggota karaman maung hideung. Sakomo kapan si Endul bahan teu begukan ilmu silat, henteu bisa ngabela diri. Urang teh geus salamet ditulungan ku si Endul. Tapi dewek mah hariwang salempang inggis si Endul teh cilaka kumaha lamun beunang ka udag. Deur dipencit atuh. Karunya teuing geus ngorbankeun diri demi urang sadarea. Anya sarua kuring geus salempang. Tetela si Endul teh geus nekad ngabelaan ngorbankeun diri demi kasalamatan urang. Tetela si Endul teh kabelaan ka urang. Kumaha lamun urang papayu bae urang teteangan, urang susul. Enya karunya inggis si Endul teh cilaka. Cek den bakar sarua manehna ge melangeun hariwang ka si Endul. Enya ujang hadena mah teang ka itu bisi kumaha onam si Endul teh. Tapi kumaha atuh lamun urang nuturkeun inggis panghini jeung eta anggota karaman maung hideung anu sakitu hebatna tuh. Urang kabeh yeuh eueuh nu mampu pikeun yang hareupanana atuh sapan sakitu dirempug oge kuat. Nya tapi najan kumaha ge si Endul teh kudu ditulungan. Kapan geus nulungan maraneh? Gancang ka itu tulungan. Si Endul geus nekan ngorbankeun jiwa jeung raga demi maraneh. Ayeuna maraneh oge kudu nulungan ieu ujang. Kudu paduli kapan eta teh sadulur sapaguruan kene si Endul teh. Enya, ayo urang teang bae lah. Kumaha engke wae lamun adu hareupan deui jeung eta jalma jahat. Urang sing hareupan. Si Endul geus nekat ngorbankeun jiwa jeung raga demi urang. Urang ge kudu sabalikna euy. Urang nulungan si Endul ayeuna mah. Ayo atuh ayo. Ganjang. Urang teangan bae atuh. 14 urang muridna kitab teh nangtukeun sikapna arek neangan si Endul. Najan kitu kieu teh cenah si Endul teh kapan geus nulungan. Walang hariwang kudu sagancangna ditulungan we keun we kumaha engke cenah. Lamun cilaka kudu cilaka babarengan. Sapapait sama manis jeung dulur sapaguron teh. Basa arek ngarabring ninggalkeun paguron. Katempo ari teh si Endul teh keur ngabaratak lumpat mani ngadedod. Puguh we atuh sarana teh meni bungaheun. Anu ngaharti cenah si Endul teh geus salamet. Itu geuning si Endul euy. Geus balik geus mulang dina kayaan salamet. Aduh, heureuse atuh Endul. Kumaha maneh teh jadi kitu kieu euy. Enya salamet euy. Hah, kudu neneangan. Si Endul balik dina kayaan teh kudu kieu.
Kabehana oge ngarasa bunga lantaran si Endul teh geningan cenah aya mulang dina kayaan salamet. Si Endul harita teh geus tepi ka abringan eta baturna. Dulur sapagurona laju we ditanya kumaha Endul cenah maneh teh di kumaha ku eta anggota Karaman Maung Hideung. Si Endul acan wae kabisa ngajawab lantaran katingali menereng haperanjuk tari bala selurumpatan sakitu tarikna. Sabada napasna geus hanteu ngap teuing. Pok atuh si Endul teh nembalan. Salamet. Uing teu kitu kieu. Syukur atuh maneh salamet Nul. Nya syukur. Nah kumaha lakonan Nul? Maneh bisa nyalametkeun diri lepas tina udagan eta jalma jahat anggota Karaman Maung Hideung. Tuluy ka mana eta anggota Karaman teh? Nya salamet. Eta anggota Karaman Maung Hideung teh ngajahjar kapiuhan teuing kunaon. Basa arek mencit uing. Ngadak dumadak ngajengkang teu pupuguh tah kitu euy. Puguh we atuh den bakar saparakan jate ngarasa kaget na kumaha cenah nepikeun ka eta anggota Karaman Maung Hideung teh nepikeun ka ngajengkang teu pupuguh. Anak kitu mah geus aya nu nulungan cenah. Ngan saha nu nulunganna teh? Aju we atuh tumanya banget ku panasaran. Nah rada ngajengkang kumaha Nul? Anak kitu mah geus aya nu nulungan ka maneh atuh. Kumaha eta teh? Atuh meureun geus aya nu nulungan ka maneh teh Nul euy. Syukur bagja maneh teh salamet. Poa-poa atuh nu geus nulungan maneh teh jalma nu geus nulungan basa peuting tadi atuh ngabuburak eta Karaman bari jeung udag-udag eta Karaman euy. Anu cenah ceuk eta si Galing mah make baju sarwa hideung atuh. Tak kitu. Nya bawa maneh teh ditulungan ku jalma nu geus nulungan tadi peuting geus ngabubudak eta Karaman. Si Endul teh mani ngaulang atuh. Nah saha cenah teh jalma nu geus nulungan tadi beutingna puguh kapan eueuh anu nulungan. Karaman hasil dibuburak teh kumanehana sorangan. Nah kela. Nah ceuk saha sia tadi beuting teh geus aya nu nulungan. Karaman dibubudak ku eta jalma make baju pangsu hideung sagarupa. Kapan anu geus ngabubudak teh nyata uing sorangan. Jeung deui basa tadi bisa lolos tina udagan eta si Galing. Kapan si Galing teh ngadadak dumadak ngajahjar lantaran ngajengkang teu pupuguh. Eueuh anu nulungan eueuh jalma saurang-urang acan oge euy. Tak kitu. Basa ngadenge katarangan di si Endul kitu kiwari mah. Baturna anu ngaharuleng. Nah bener cenah kitu. Anak itu mah atuh si Galing teh cenah geus ngabobodong geus nibu supaya maranehana teh hanteu percaya ka si Endul. Bisa jadi cenah eta si Galing teh geus ngabobodong geus nipu kabuktian kapan basa rek dijebloskeun ka rohangan nu aya di gudang oge hayang dibuka talina teh bari ngakukeun lain anggota Karaman anu mangrupakeun pupuhuna tapi ukur anggota biasa we. Tapi na kabuktian nama kapan sakitu hebatna sakitu karangna bisa nyang hareupan maranehanana. Den bakar laju pok tasarita tujukeun ka si Endul. Jadi bener maneh Endul anu geus ngabuburak eta anggota Karaman tadi peuting teh lain aya jalma anu ngahajar haat nulungan make baju sarwa hideung make pangsi hideung sakumaha katarangan ti si Galing. Bener uing sorangan nu geus ngabuburak eta Karaman teh malahan mah si Galing teh geus ngahajar-hajar tadi peuting teh. Benang di olesan sambal tah panona basa rek mencit uing. Ku uing ditajong manukna tepikeun ka kapiuhan. Alakonna mah kitu, terus ku uing teh ditalian. Langsung we dibake nyengseunan. Nyengseunan ngabuburak eta anggota Karaman. Uing teh ngakukeun adi sapaguron kita Pak. Tah kitu nepikeun ka kalalawur. Tapi na geuning si Galing teh ngareka carita. Arah maraneh meureun hanteu percaya ka uing. Jadi kitunya. Anak itu mah urang sararea teh geus dibobodok ku eta si Wabelek tah, si Galing. Nah atuh beunang dibobodok ku si Galing. Leuwih percaya ka musuh tibatan percaya ka dulur sapaguron sorangan. Kapan si Galing teh minangka pupuhuna anu ngayakeun serangan ka baguron urang teh, tak kitu. Den bakar saparakan teh ngarasa era di kitu mah leuwih percaya ka musuh cenah tibatan ka dulur sorangan. Atuh si Endul teh pada ngamuji we. Geus kitu mah diajakan dibarali ka paguron. Basa tepi ka paguron atawa ka padepokan. Bi enlok oge mani bunga lantaran si Endul teh geus marulang deui barengan ku dulur sapaguron. Laju wae atuh bi enok teh ngabageakeun.
Alah, Jang Nul, nah tuh kena naon ujang. Jadi kumaha teu kudu kieu. Ku eta anggota karaman maung hideung teh. Wang gading tadi teh kapan diudag-udag. Bibi mah geus terus terang geus salempang, geus Jang Nul teh dipencit. Hi, enya selamat. Uing masih keneh di tang tayungan. Eta si Galing teh ngajajar. Teh inget bumi alam duka ting kunaon bi. Geus aya nu nulungan ngan bae duka ting saha. Uing sorangan teu ngarti. Kitu teh malah si Nul atuh bi enoke bungaheun. Teu sangka si Nul teh bisa salamet. Kitu kayaan di padepokan teh. Si Nul geus aya mulang dina kayaan salamet. Dulur sapaguruna teh pada muji we ka si Nul. Cacak-cacak si Nul teh cenah jalma anu teu beugeuh kana ilmu silat tabogohan teu daek bisa diajar ka kita teh. Tapi geuning cenah aya gunana oge ngajaga kasalamatan maranehanana. Pun kitu deui ngajaga kasalamatan paguron atawa padepokan. Keun tunda kayaan di padepokan Ciburuy aya nama urang ngacaturekeun di hiji leuweung nyaeta leuweung Sabelit. Tempat dumu kematuna para karaman maung hideung. Karaman anu teu peuting geus hasil mau kujang ti padepokan. Laju eta kujang teh dipasrahkeun ka Kilintung salaku pupuhuna. Pikeun Pilintung teu ngarasa bunga lantaran anggotana teh geus hasil mawa eta kujangan aya nu mata kahanjelu. Da eta cenah si Galing teh bet beunang kacang kalak malahan maki wari teh pasti we cenah geus jadi sakitan ditawan ku urang padepokan Ciburuy. Dewek raja juga malantaran pagawean mana teh geus hasil mau ieu kujang pamuka deuleu kan mata kahancaka si Galing beunang kacang kalak. Nah sia teh atuh hanteu bisa nulungan buat elenjang harapan jalma sasiki. Teu sangki ki. Kapaguron teh geus aya nu nulungan. Enya cenah ku adi sapagurona kita Pak. Hebat pisan. Kapan Kang Galing genepikeun ka dipapanggul terus dibantang-banting dipake sanjata pikeun ngabuburak urang sararea. Pokona mah pangartina luar biasa ki teu kapangaruhan ku ilmu sirap Kang Galing oge. Ge, mun teu salah denge mah tadi marane teh nyebutkeun ngaran si Nul. Nya di sapaguruna si Tapa deuleu. Leres pisan ki ngaranna teh si Nul. Pakawakana teh buleud kawas bae. Da meuni buheukeun. Tapi alah tadagana pedas jeung dibasa arek ditarajang. Arek ditorojos tabeuteungna teh aya kekuatan anu henteu katingali nepikeun ka abdi ge ngajengkang. Tah kitu ki. Pokoknya lebih hebat batan kita atas si Nul teh. Terus terang dewek mah sakakarang ngadeng. Lamun si Tapa teh boga adi. Nu ngaranna si Nul Jawara anu canggung si kadenge ngaranna dulu. Semuhun ki. Pokoknya mah ngaranna teh si Nul. Ayeuna teh pasti di paguron teh. Alah inggis hariwang we abdi mamelang. Sok inggis Kang Galing teh da dugi adi tandasa. Nya ki Kang Galing kudu sagancang ditulungan dibebaskeun. Ngan terus terang nisim abdi sararea mah teu wantun. Lantaran inggis aduh hareupan jeung adi sapagurana kita Pak nyata si Nul. Anu sakitu hebatna. Begituna iwati aki nu tiasa nulungan teh. Sapiragu dewek anu kudu langsung turun tangan deuleu. Pikeun ngabebaskeun si Galing. Kapan salaya ieu mah marane oge mampu deuleu pikeun unggulan sing sabae. Lantaran sanya nama dewek yakin si Galing oge bakal mampu bikin ngojoran si Tapa. Tapi nah bete aya si Nul segala rupa. Tapi dewek jadi penasaran euy. Eta adi sabaguron si Tapa teh kudu dikojoran. Si Galing kudu sagancang ditulungan. Sumuhun, leres pisan ki. Iwal aki abi malah yakin gaduh kayakinan. Aki anu tiasa eta ngelehkeun si buta teh tah.
si Senul. Basa kerjong-jon ngarobrol. Teka nyahoan aya nu datang. Utajalian ti si Galing geningan ngurumuy datang bari babanggiungan sumngir nahan kanyeri. Uguhoy atuh kilintung saparakan jate mani bunga. Sekaligus kaget na cenah eta si Galing teh geningan aya mulang kalawan salamet. Nah saha nu geus nulungan? Laju gancang wae atuh ditanya. Wei, sia geuning Galing. Ya siapa salamet bisa ngaloloskeun diri. Kapan sia teh pasti dicangkal aku urang paguron Ciburuy euy. Alah, Kanyaki. Alah kuring bisa salamet, bisa ngaloloskeun diri. Sanjana mah lain lian ti bisa ngaloloskeun diri. Kuring teh sakedeung deui bakal bisa ngancurkeun eta paguron. Murid-murid da kita apa kabeh kitu berdaskeun. Sok sanajan si tapana mah ting keur ka mana. Alah ngan edas. Salah seorang murid teh hebat. Eta si Nul karana teh. Alah, kuring nepikeun kadua kali ngajar. Kena mana nu bener. Nah esa eta si Nul teh muridna kita pada waris pagurona deuleu. Boa sia. Syariah teh geus ngabohongon ka dewek. Sia kelu ninggalkeun batur sorangan. Ih, henteu ngabohong Ki. Eta si Endul teh kapan ngakukeun teh adi sapagurana kita Pak. Nah jadi kieu ye teh. Kumaha ye teh Kang Galing kejadian nu sabenerna. Gancang atuh geura jelaskeun. Nah saha eta si Endul teh? Ayo sia Galing caritakeun nu sabenerna. Kumaha sia lalakon nu sabenerna teh? Ngarapuguh deuleu. Nah saha eta si Endul teh? Barabat bae atuh ku si Galing teh dicaritakeun. Lamun eta si Endul teh cenah mah muridna kita apa? Basa asup ka dapur arek neangan kujang teh ya. Manehna teh diparengkeun papanggih jeung eta si Endul anu aneh cenahan ti kapangaruhan ku ilmu sirepna. Basa asup ka jero dapur dibalerog ku cukil. Geus kitu mah manehna teh laju we arek mencit si Endul. Dasar keur apa si Endul teh ngalawan? Kelu cenah nyoyalkeun samal kana panon nepikeun ka peurih. Laju manehna teh ngararasakeun ka nyeuri nepikeun ka leswe teu kapiuhan. Ari kitu nama ada kapanan cenah beunang mamaras ditajak satarikna. Bobogaan teh ditajong ku si Endul. Basa geus kitu mah teh ingetan naon. Kan bae cenah basa hilulir-lilir teh geus aya dina cangkreman urang paguron geus ditalian. Ngan ngadenge di baturna lamun eta si Endul teh cenah murid anu pangbodona. Murid kita pa anu teu bisa nanaon. Kapaksa ku si Galing teh dijelaskeun we najan wirang oge. Narah kanyahoan anu sabenerna. Laju wae atuh tumanya si Galing teh ka baturna. Nah cenah kumaha nepikeun ka bisa dibuburak teh. Jadi jawab ku baturna teh. Lamun cenah si Galing teh dipake tameng malahan mengakukeun si Endul teh adi sapagurna kita apa? Sabada ngabandungan eta katerangan. Kiwari mah kilintung teh apal. Saha sabenerna si Endul nu tayalian ti muridna kita apa? Ngan aya nu matak aneh teh. Nah cenah eta nu kasebut murid pangbodona teh boga kakuatan anu henteu katingali ngajadikeun muridna teh nepikeun ka ngacengkang teu pupugu. Wah, jadi si Endul teh gitu orang teh. Ngan bae dewek ditinggal di uy. Nah atuh. Eta murid nu pangbodona teh bisa ngalawan. Bari jeung aya kekuatan nu henteu katempo. Nya Ki. Buku kuring ketengar ti. Alah, ieu awak nepikeun ka pasik sakieu. Beuki kuat kuring narajang. Beuki kuat anu ngabantikeun teh. Ting boga ilmu naon teh si Endul teh. Nganu jelas cek batur nama si Endul teh jelema bodoh. Murid kita pa anu teu bisa nanaon. Tapi nah bisa ngabelaan paguron nang tayungan baturna. Tah kitu Ki. Mangga ayeuna mah reug-reug maneh geus salamet deuleu Galing. Satadina mah dewek karek ngajorak ka itu arek nulungan sia. Kulantaran maneh geus aya mulang dinaekayan salametkeun urusan paguron Ciburuy mah. Ayeuna mah urang nyieun rarancang deui euy. Kulantaran dewek geus sia nyekel ieu kujang pamuka.
Dewek teh kapan boga maksud jeung tujuan. Pikeun ngahontal cita-cita dewek dulu. Nyokot harta karun teh adeuy. Nya Ki, ayeuna mah kapan tos regreg. Eta kujang parantos ka Cepeng. Hari nyawe ngabuktikeun. Nah hanya eta kujang teh bakal jadi kunci. Pikeun mukakeun Rusia harta karun teh. Lamun seuk nya kapanggih mah wah. Urang teh bakal ceuya Ki. Benar dulu. Sahabat numutkeun beja. Ieu kujang teh lain sambarangan kujang leuleuk. Aya isyarat pikeun nuduhkeun di manana. Wah, eta harta karun teh. Kitu cenah cek eta kirindung teh. Bari harita teh seret nyambut kujang geus kitu mah kujang teh dipesan. Bener we kujang teh aneh beda jeung kujang biasa. Dina warangka jeung eta kujang teh aya isarah-isarah kawas pituduh di mana lebah-lebahna eta tempat harta karun. Heuleuh waktos parantos teh nyekapannya. Cageula urang tunda jajara carita si Enul cawara olok ke jodoh ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna mang saeureun undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak